Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi amin. Mustaghnin an kulli syai'in usina antu'mina billah, bari secara jurusan nekatkeun secara tafsiri wajib diwujudkeun eta iktikad bil qalbi teh kayani boga patekadan bahwa Allah nu diimani, Allah nu diibadahan ku urang teh adalah Allah anu kasifatan ku mustaqim anu kulli syai'in. Sakumaha ceuk dipayun bicara masalah iman mababari berarti persempit kurang bahasana antu minabillah cukup yen rukun iman teh imankeun ka Allah geus we sakitu ngan masalahna urang moal ngingat kumaha tata cara oge kumaha nu disebut bentuk iman urang ka Allah teh apa hanya sakadar iman teh iman teh iman geus persoalan lain kitu nu diharapkeun usaha maka di dieu Syekh An-Nawawi Al-Zawi Al-Bantani diperjelas naon sih nu dimaksud iman ka Allah teh. Jadi lain sakadar iman mukmin lain kitu iman lain kitu nu dimaksud teh. Tapi sajroning lisan urang nyebutkeun iman teh hate urang dieusian diheurinan ku pirang-pirang patekadan nu aya hubunganana jeung masalah Allah, baik iktikad secara tafsiri oge iktikadna secara ijmali. Tah eta kakara cumpon antu minah billah teh. Bari jeung salaresna kitab Safina teh kitab nu paling dasar, kitab nu paling dasar urang kapungkur fungsi lemur ngaos nuju alif pastilah rata-rata beres dina narabas lumpat kana kitab minimalna kitab teh 3 sok urang diaji teh alif kapungkurnya 3 Safina sinareng surah eta dasar pisan teh dasar pisan ngan kulantaran dasar-dasar teh akhirna loba jalma kurang merhatikeun kana isi ieu kitab dengan alasan dasar pina geus ngaji baheula ge geus tamat kita 7 kali perhitungan dina ilmu lain tamatna lain lugot lain tapi ngartina pahamna sanyatana kana masing-masing redaksi kata tina isi kitab tersebut. Kemudian gimana? Segala dipermudah. Urang hayang apal
cuman dina keberkahan Allah orang teu ngajamin jeung oge dan dari surah ke tah leuwih butuh nama urang kana surah sabab kadang-kadang nganal lugowi tersebut teu pati kahartos teu pati paham jadi kade mudah ngaji lain mudah tamat lain mudah lugoh tapi udah gandina ngaji mengerti naon sabab tina ngarti kena bisa amal kena bisa amal kena supaya menurut sentimennya ngaji naon sakina teh sakina ya ada ayat jalma anu sabab narasakeun keuleting fungsi sakina naon karena hari ngartina ditanya mustaqina masih naon berapa pohon maka ngerti pada ayat kenaon atuh dimaksud mustagnin an kulli syai'in teh ieu mustagnin an kulli syai'in teh hiji bahasa rek nganyatakeun bahwa Allah nu diibadahan ku urang Allah nu diimani ku urang nu ngahirupkeun jeung nu ngamalkeun urang teh adalah mustagnin anu teu mikabutuh an kulli syai'in tina saban-saban perkara. Apabila Allah nu diibadahan kurang teh adalah zat anu mustagnin an kulli syai'in maka kurang bisa dipaham bahwa Allah nyiptakeun urang teh lain kusabab butuh dan ceuk tadi Allah mustagnin an kulli syai'in urang teu dipika butuh Allah nah da Allah mustagnin an kulli syai'in nah atuh urang teh diciptakeun ku Allah nah kusabab Allah butuh lain karena Allah butuh da Allah mah geus teu butuh urang Allah sabah dan nyiptakeun makhluk ngagelarkeun nyiptakeun menjadi malaikat di antara makhluk anu fungsi malaikat teh adalah keur ngabantu pekerjaan Allah keur ngabantu Allah ngurus jeung ngatur kana ekosistem ieu kahirupan alam dunya Allah nyiptakeun malaikat teh nah butuh Allah ku bantuan malaikat akidahnya Allah butuh ku malaikat walaupun dohirna malaikat itu ngabantu secara dohirna karena ayana kehidupan di alam dunia yang ku asabab ciptani ge Allah mustagnin berarti bisa dipahami kurang bahwa Allah nyieun malaikat dari arti Allah butuh bantuan malaikat dan kawasan wae Allah punya lidah tanpa bantuan menjadi malaikat nah Allah nyiptakeun malaikat Allah ngadohirkeun malaikat jika nabantu kana paramlan Allah eta mah karena aya hikmah Allah di antawis hikmah mere tarbiyah mere contoh ka urang sok sanajan urang mampu urang bisa tetep dina kahirupan urang teh memerlukeun kana bantuan tarbiyah eta mah ti Allah ngawurukan Allah ka urang yen dina kahirupan sok sanajan urang bisa urang mampu ulah dicekel ku sorangan anger berbagi tugas berbagi bagian dina masalah jalan-jalan kehidupan tersebut. Tapi ya hikmah
Allah ngangkat nu jadi rasul. Nah Allah butuh ka rasul. Butuheun Allah ka rasul. Henteu nah pancet tadi ge Allah mah mustagni angkuli saeusina sete bisa malaikat berarti Allah teu butuh malaikat. Sakidinya teh bisa eusina teh para rasul para nabi berarti Allah teu butuh rasul teu butuh ku nabi. Salian rasul mulai bangsa urang sarua eusina sete bisa ngaontal ka kuring bisa ngaontal ka sadayana berarti Allah teu butuh kuring teu butuh aya di bahkan ku seluruh alam semesta ini Allah teu butuh. Nah pancet tadi ge Allah teh mustaqim an kulli syai'in tekadkeun tancap teu dina mana supaya supaya wau jeung ibadahan urang supaya wau urang kan sok dipentakeun urang supaya urang wau kan kedudukan Allah supaya wau urang kana kamahaluhuran Allah geuningan Allah teh mustaqim kulli syai'in teu butuh an kulli syai'in tina sabar-sabar. Tinggal pilih we kurang dilalakan mari ngaos akidah mah rumus ya. Jadi ngaos qawaid ari qawaid teh kawas rumus maka masalah kurang dipasang-pasangkeun sorangan masalah mah lamun dina perhitungan apal tambahan apal pengurangan apal anak kalian penting judulnya apal gerakannya masalah hiji tambah 2 hiji tambah 100 hiji tambah 1000 urang harus ngerti karena penjumlahan pengurangan pengalian masalah bisa kurang dipecahkeun ku sorangan tah di dieu bisa asal apal kana rumusna yang Allah mustaqim an kulli syai'in maka bisa dipakai alat apapun kurang kemikiran perkara-perkara tersebut supaya ngambilkeun kamakrifatan urang ka Allah oke bisa memproses kana sakabeh masail wujud di alam dunia teh sama sakali itikad urang Allah butuh Allah. Makan kena sabada urang apal sabada sadar Allah itu butuh kakuri Allah marentah ibadah kakuri sedang kuring lagi jadi Allah berarti Allah marentahkeun lain karena butuh jeung aya parentah namun dilaksanakeun urang teu mahat nguntungkeun ka Allah nah pancet tadi Allah teu butuh Allah ngalarang kana hiji perkara kusabab Allah geus teu butuh kana naon-naon maka larangan tersebut lan arti Allah menjaga diri bisi ruksak menjadi Allah lain naon atuh eta makanya Allah kaurang ngatur hiji aturan anu geusina aya parentahan jeung aya larangan larangan tersebut lamun urang dijauhan maka kamanfaatan urang lain Allah urang bisa ibadah ngalaksanakeun ibadah manfaat gitu urang pribadi lain Allah sama sekali Allah teu ngalap manfaat dina ibadah urang oke Allah teu ngamadaratkeun Allah ku bukti urang maksiat ka Allah kesaha atuh madaratkeun urang nah bisa itu pan mustaqim tadi Allah mah mustaqim an kulli syai'in
bisa wae sapapun kadina imam ku Allah dikumpulkeun da teu rugi sadar Allah teu butuh ka urang maka dina ibadah teh sama sakali dina ibadah urang terlihat urang rek nyieun jasa ka Allah lain. Nah, ieu mah tuntutan rek paehan ti Allah. Bongan kaula diciptakeun ku Allah pantes jeung nasabana lamun kaula ngibadahan kan nyieun kaula kan nyiptakeun kaula kuring sakitu we nu sejen. Berarti jadi hayang surga sinar moal era ibadahna di dalam meunang urang rek di mana pihak teh hayang kasabar. Aya perasaan-perasaan anu model seperti itu aya insyaallah nanti mereka mustaqim anu saya insyaallah baru wasil aya khosya bahwa kasih. Nah, itu berarti urang lain perkara lain makhluk anu berarti ulah teh makhluk berarti bisa wae kalau dipikir urang bisa tapi betul gitu pas urang anak perkara itu mah urang boga barang tersebut teh urang teu butuh si rek dibalangkeun si dikuncungkeun kalau si dituru teu masalah urang teh urang teu butuh tahsil teh apa itu urang kudu kasih usah Allah tuh ka urang boleh teh khasyat boleh teh rasa sieu ka Allah subhanahu wa ta'ala kitu akidah. Wahidun Allah yang tunggal qadirun anu kawasa muridun Allah yang kersa ngampukeun aimun sifatan Allah teh anu uningan teh kaneng saya teh belum teh neng jangan upi balana luar suana mutakalimu basyirun Allah dan anu maha ningal mutakalimun mungkin dadawu walal ijmali jeung nomor kadua di usian hate urang disebutkeun iman kaula teh apabila nekatkeun secara ijmalina jadi atulang imanna seseorang maka eusitina eta iman teh eusina dua patekadan mana anu dua teh hiji ngaiktikadkeun secara tafsir terhadap Allah nomor kaduana ngaiktikadkeun ka Allah secara ijmali hate urang gitu lamun iktikad secara tafsir geus diheula dibahas maujudun qadimun dan mukhalifun lil hawadits eta secara tafsir dina arti masing-masing tina bahasa tersebut teh urang kudu ngarti kudu nekatkeun tina secara rincian wajib eta mah nomor kadua aya iktikad secara ijmali kumaha secara ijmali secara umum kayak kumaha nekatkeun secara umum teh annalillahi kamalatin la tatanahi hate boga tekad boga keyakinan bahwa Allah teh zat anu kasifatan ukiran sifat kasampurnaan bari kasampurnaan Allah malata teu aya hinggana teu aya akhirna. Maka secara ijmali di dieu pangna diijmalkeun sabab
hese lamun urang ngawincik hiji-hiji tina sifat-sifat kasampurnaan Allah hese kulantaran hesena maka aya anu wajib secara tafsir diperhitungkeun ku agama eta mudah ngartina kana wujud teh gampang ngartina kana kidam teh gampang jadi perhitungkeun mudah nah aya deui kawajiban teh nekakeun secara umum secara ijmal mana yen Allah teh zat anu kamalat Allah teh zat anu kasifatan ku pirang-pirang sifat kasampurna beri kasampurnaan sifat-sifat tersebut teh tak terhingga dina hati teu aya hitungan anu mampu ngitung karena saking seueurna sifat-sifat kasampurnaan Allah latatan ini jadi untuk diperhitungkan sifat kasampurnaan Allah apakah sejuta lain lebih bisa juta apakah sifat kasampurnaan Allah samiliar lebih bisa miliar apakah sifat kasampurnaan Allah triliun lebih bisa triliun intina adat bilangan nu bisa ngawakilan nu bisa ngajumlahkeun sifat-sifat kasampurnaan Allah kulantaran saking lobana cukup secara umum urang nekakeun Allah teh anu kasifatan ku pirang-pirang sifat kasampurnaan anu sifat tersebut teh latatan tak terhingga eta kewajiban secara ijma. Nah, tidak kurang paham. Oh, berarti sifat Allah terlalu 20 itu sifat pangeran 20. Naik. Sabaratu loba. Naik 20. Eta mah nu 20 mah anu wajib secara dasar fondasi yang disebut iman wajib apal kana anu 20. Apal kan 20 bisa ngabedakeun ka Allah jeung kalian Allah keur perbedaan anapan sifat Allah lain 20 ya bukan nekankeun sifat Allah soal 20 kubur itu bener sifat Allah bisa dihitung dari hitungan para imam kalau sifat Allah bisa dihitung berarti Allah teh kasifatan sifat makhluk mana bisa dihitung da hitungan para imam hitung suhu sabaraha hiji hitung gelas sabaraha itu para dibilang para imam maka tolong wani hitung karena sifat Allah eta secara ijmal sifat Allah kamalah itu sering anu urang wajib apalna secara tafsir 20 anu wajib 20 mustahil hiji anu menangan kade dina hate ulah boga tekad sifat Allah 20 kade bae jadi mengkerdilkan ada tingkat keagungan Allah mana sifat Allah 20 eta mah maksudna 20 mah anu urang wajib secara tafsir apakah kalau secara ijma mah la tatana dari ayat pasti belum bisa bedakannya mana wajib itikat secara tafsir mana wajib anu perlu itikat secara ijma maka dia bisa kapan kurang oh sifat Allah terlalu 20 sabar tekan nantinya yang 20 dikaji eta mah kurang wajib apalna dasar makrifat ka Allah apal sifat 20 berarti salah deui pendapat model Mu'tazilah mengatakan sifat Allah 20 ya atau orang-orang Wahabi mempercayai dengan sifat 20 kenal itu salah deui pendapat ngalih kenal sabab cik maranehanna mamanya sifat pangeran 20 gitu teu apaleun mah teh nu dijelaskeun urang mah Wahabi yen nu dimaksud 20 mah eta mah
ya. Jadi salah informasi berarti kurang informasi jalma-jalma Wahabi untuk mempercayai karena sifat 20 dengan alasan namanya sifat Allah 20 itu alasan dengan mana kurang info lalu apa lagi orangnya 20 mahena menandusun Imam Asy'ari sebagai dasar kenyatakan seseorang mukmin wajib apal karena sifat 20 apapun zaman Nabi mau sifat 20 memang benar zaman sahabat kayak sifat 20 zaman tabi'in kayak sifat 20 irama tu ayana tahu ayana sifat 20 merumusan hasil istiadah Imam Asy'ari sebagai wahid sebagai pembentuk pertama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilaporkan dia saha anu ngabukukeun madhab Ahli Sunnah wal Jamaah jawabanna al Imam Asy'ari jeung Imam Maturidi eta anu ngabukukeun masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eta aya sifat 20. Ini kurang ayo wawasan ini main biasa aing gitunya kadang-kadang jamaah rasa kurang bener nah tanpa menghargai karena pendapat tari bener mah pendapat ya salah lurus sudah putus gitu wari bahasa kuri aswaja waktu lain aswaja nabika antara aswaja jeung Wahabi jika lebih Wahabi seperti jalma kafir ketika jalma jelas kafir di badan jelma dia musuh di badan dia mah dulur langsung dimusuhkan yang aneh sakapeung urang pikir jernih ketika jalma dengan alasan toleran sehingga hari kabatu seagama sarua Islam sok sholat toleransi ajak perang kan aneh logika terbalik di akal sehatna kadang lu jangan buat jalma akal sehatna kadang aneh kampungnya hari umat Islam sorangan beda menjadi pemahaman lebih jika musuhan seperti Dewi jalma kafir Harabi hari saja jelas kafir diwauhan di baladan dengan alasan adalah toleransi dengan diwari surang mulanya ulah kabawaku fitnah ya diwari kultus benar ya salah yang salah perintahan dina nasihatna umzurna ila wala tanzurna tingali mah bicara ulah tingali anu ngomong dina urusan nasihat perpecahan tasajur bahila zaman para sahabat mereka mengklaim bahwa dirinya paling benar dia golongan paling benar dia paling benar rasa penyebabnya tuntungan para seanean anu benar hari uangnya gimana lu ayeuna ngomong kayak ada orang kolot ngalakunya ya
ieu teh buku judulna lain menang ngarang kuning buku bahasa ieu mah nyaritakeun bahasa wali anu insyaallah kitab kuning dibaca pun insyaallah barokahna dan kitab kuning lain menang bangsa urang menang para waliullah jadi ku dibaca oke geus buku barokah komo kamu bari teu ngarti beda kalau orang ngarang buku menang ngarang sorangan urang saha barokah ngaji kedah aya rujukan buku dibaca begitu. Tapi marawanya kita membuat Ribu penjelas bisa dan bisa dulu macam jadi saksi ya teh si orang yang ada silakan bisa sudah gusti kami enggak kita mau sapina dan nawawi dipanggil saya benar nawawi nanti juga kita sekarang mau tidak sapina kosong lagi kadang-kadang lumayan kita bisa jadi saksi mungkin jadi sabab disapatan usai nawawi itu pola pikir mulai itu karena sunangannya terus lumayan lebih utama kurang nyata jadi yang kita mah ganjarannya tilu kira opat soca boga ganjaran cepil boga terus pikiran boga benten itu ngaos kupi mah cepil bae dari soca mah bosan ningali kurinya ada kemudian kita terjawaban bahwa yen sifat Allah memang lain 20 wajib nate etama secara tafsir anapun secara ismalima annalillahi kamalatin la tatanahi Allah mah kasifatan pirang-pirang sifat kesempurnaan telah tatanahi teu terhingga dina hati bilangan nu bisa nyebutin karena kesempurnaan sifat-sifat Allah wa'lam jeung kudu terang anjeun annal maujudati saestuna pirang-pirang anu wujud bin nisbati dihubungkeun lil istighnani kana sugihna teu butuhna anil mahali tina mahal wal mukhasisi jeung tina mukhasis wa adam jeung teu na istighna eta arbaatun aya opat ieu mah sakadar ke nambahan wawasan urang Syekh Nawawi dibicarakeun di dieu teh yen masalah maujudat nah maujud di dieu marek maujud nu bangsa qadim kaya ningdat Allah jeung sifat ma'anina Allah atawa nu dimaksud maujud di dieu teh bisa ngahontalkan zat hawadis jeung sifat-sifat hawadis atau umum bahasa maujud memang umum tah maujud masalah perkara anu maujud perkara anu aya lamun dihubungkeun diisnadkeun jeung naha ieu maujud ieu teh butuh kana mahal jeung mukhassis atawa teu butuh kana mahal jeung mukhassis maka bisa dibagi maujudat teh jadi opat golongan jadi opat perkara opat bagian tina masalah maujudat diukur ku masalah butuhna kana mahal jeung butuhna kana mukhassis atanapi istighna teu
al awalu nomor kahijina eta mah perkara layam takiru teu kabutuh naon perkara lahuma kana mahal mosis mahan bari wa huwa jeung ari perkara teu butuh kana mahal jeung mosis teh eta zatullahi zat Allah. Jadi posisi taksimna zat Allah zat anu teu mikabutuh kana mosis zat Allah zat anu teu butuh kana anu ngayakeun zat Allah tukang ngayakeun jeung zat Allah itu butuh kana mahal zat Allah teh mangrupikeun zat anu eta zat teh secara ilmu eta teh mangrupikeun mahalna pikeun menjadi sifat sedangkeun secara aturan moal aya zat nempat dina zat jeung ayana zat mah misti sakabehna dikabutuh ku sifat keur nempatna keur menggonna keur cicingna eta sifat dina zat tersebut maka mujurna dat Allah mah lamun diukur ku ilmu maujud di dieu asup kana golongan zat anu ghair istighna anil muhsis atau malayat tahiru ila muhsis teu kabutuh kana muhsis wa mahalin jeung teu kabutuh kana mahal. Layat tahiru lahuma mahan wa huwa zatullah. Asani nomor kaduana sabalikna tina zat qadim lamun sabalikna berarti anu butuh kana mahal jeung anu butuh kana mosis naon nyatana sifatul hawadisi pirang-pirang sifat hawadis ieu pirang-pirang sifat hawadis teh mangrupikeun asup kana golongan anu mikabutuh kana mahal jeung anu mikabutuh kana muhosis lantaran hawadisna ieu sifat maka mikabutuh ka anu ngayakeun ieu sifat lantaran ieu sifat maka menjeurna sifat mikabutuh kana mahal anu eta mahal teh pikeun cicingna eta sifat dina mahal tersebut. Nah kade bahasa mahal di dieu teh kade ulah dihartian tempat secara umum. Jadi bahasa mahal di dieu mah maksudna teh zat. Zat ngalirik lazimiana mangrupikeun mahal tina sifat. Kulantaran zat mangrupikeun mahal tina sifat maka zat teh sok dibeda bahasakeun dibahasakeun ku mahal. Maka nu dimaksud mahal itu teh lain tempat lain, tapi nu dimaksudna zat. Walaupun zat teh memang tempat kecicingna sifatnya lain tempat secara umum lain. Orang kadang-kadang ngerti begitu ya, tidak ketika butuh karena yang mahali karena tempat mengrek bahasa tempat karena guru dibahasakeun tempat naon tempat kecicingna sifatnya naon dan geus eta SSC ilang mahali teu mikabutuh kana dan kemudian kali dibahasakeun mahal diartikeun tempat mah engke tempatnya diartikeun umum makan kawas kurang mikabutuh cicing mikabutuh kana tempat lain itu mahal dina bahasa ieu mah maksudna tempat teh tempat cicingna sifat naon tempat cicingna sifat zat maksud mahal teh zat dalam gampangna sebelum diartikeun tempat kudu dituluikeun mahal karena tempat cicingna sifat itu ngalungkohna lamun rek dibahasakeun ku
asal isu nomor katiluna eta maya kumu bimahalin tuh sebelum digantikan tempat mungkin mainnya sifat pangeran kebutuhan tempat itu mak perkara ia kumu anu mengkon bimahalin kana zatunal mosis teu kana mosisnya mana wa sifatul bari alladzi yahudu al-khalqa wa yudhiru minal adam jadi golongan katilu tina maujudat nyatana pirang-pirang sifat-sifat Allah anu eta sifat-sifat Allah teh teu butuh kana mosis teu butuh kana ngayakeun teh nah da ayana sifat Allah mah qadim kulantaran qadim maka sifat Allah teu dikabutuh kana mosis nah memang sifat Allah mikabutuh sifat Allah sok menggon dina mahal dina zat kaya sifat kudrat menggon dina zat Allah sifat irodah tapi menggon dina zat Allah sifat ilmu pan menggon lagi dina zat Allah bimana iya ngadeg nempat tumetep kumawe bahasa nama ngan kade dina bahasa ulah wani ngabahasakeun sifat Allah mikabutuh kana zat eta disebutna suul adab naon sabab lamun dibahasakeun sifat Allah mikabutuh kana mahal mikabutuh kana zat engke bisi disangka sifat Allah nu qadim teh hawadis naon sabab bahasa butuh mah eta mah biasana bahasakeun hawadis maka nu pas mengkon yang pula yang tadi walaupun dina layak takina bahasa nama malayak takiru lahu tapi dina palbah butuh mah sifat Allah kana mahal teu dibahasakeun mayak takiru tapi mayaku munaon ngajaga ismere sangka salah yen sifat Allah butuh kana zat Allah sabab bahasa butuh mah eta mah bahasa bagi makhluk teungan urang nyebutkeun Allah butuh anu sabab ngaran butuh mah faktu amrin yahtaju li husuli eueuna hiji perkara anu sok dipikabutuh dikeun hasil geunana sedangkan sok butuh mah eta mah makhluk kulantaran sok butuh makhluk maka robah atuh bahasa kepada Allah mah ulah nyebutkeun sifat Allah mikabutuh kana zat Allah ulah kumaha bahasana sifat Allah menggon sifat Allah qaim dina zat Allah lain butuh bahasa diham disimare sangka salah sangka sifat Allah teh adalah sebagai sifat makhluk dina pada hawadis namun make bahasa ibtiqor ya pada dirinya kayak biarkan ngaji mah ganjaran lebih gede sugan kuliah mah dibanding santrinya diliwatan enggak ya bisa bisa awal bisa diliwatan doang ngaji baik hati kita pakai dulunya mungkin macam Arabiu ari nomor kaufat eta aksuhu sabalikna dina sifatul bari nyatana huwa zatul makhlukina zatna makhluk jadi zatna makhluk teh perkara anu mikabutuh kana mosis na tebutuh kana mahana tebutuh kana mahadat makhluk pandat makhluk mah eta teh makhluk dan secara keilmuan secara aturan ilmu makulat moal aya dat cicing dina dat misti aya nadat mah teu mikabutuh deui kana dat geus aya datna ari dat mah
sifat saya sifat bisa kanyahoan lamun geus nempat dina zatna maka moal aya nu butuh kana zat iwal sifat tara butuh kana sifat tapi sifat wungkul butuh nate kana zat sifat ngaji dina sifat ketiga ayat bilanya dina ngabas kiam binafsi dalilan itu Allah ketika butuh pastikan Allah beronggon dina dan dawat dan kamu dikira-kira Allah butuh karena mahal berarti Allah sifat kalau sifat berarti mahal sifat karena ada sifat kasifatan sifat kudus iroda kubuk di awal kasifatan berarti Allah lain sifat lamun lain sifat berarti zat dan wujud antara dua lamun lain sifat berarti zat lamun lain zat berarti sifat kayak tadi nama tiga kalian di Korea ini faidatun hari hiji faedah Bismillahirrahmanirrahim. Antuk mina yang iman dengan billahi ka Allah diantara kita surana yang nekat dengan jengala tafsiri secara terperincian Allah Ta'ala karena sakestuna Allah Ta'ala eta maujudun anu maujud qorimun adaya mimit lain anu teaya tuntung namo khalifun menyulayan lil hawadisi pirang-pirang mustarmin anun sugihan kuli sahin tina saban-saban perkara wahidun anu tunggal qadirun anu kabasa muridun anu kesa alimun anu uninga samihun anu narungu basirun Mutakalimun anu gada wa alal ismali jenekakeun secara ismali anna lillahi saestuna eta tetep pikeun Allah naon kamalatin pirang-pirang kasampurnaan ladatan lahi teraya tuntung naon kana walam jeung kudu terangan jeung anal maujudati saestuna anu maujud binisbati kudi nisbatkeun lil istighna karena teu butuhna anil mahali tina mahal wal muhsisi jeung siswa adami jeung kewenang istighna eta arbaatun aya opat al awwalu ari nomor kahiji eta mah perkara layak takiru demi kabutuh naon perkara lahu makana maha jeung muhsis ma'an bari wa huwa jeung ari malayat takiru eta datullahi dan Allah sani ari nomor kaduana eta aksu sabalikna malayat takiru wa huwa jeung ari aksu eta sifatul hawadisi pirang sifat hawadis
kana ma'adunal muhasisin tekana wa huwa jahari mayakumu eta sifatul bari sifat pangeran air alladzi tegasna yaluku idamel naon salah di al-khalqa wa yutiruhum jeung ngadohirkeun labi kama minal adami tina arabihu ari nomor kaopanna eta aksu satalina bari Allah jeung ari akas eta datul mahlukina